Yang rek mojok di mana? Ayeuna kan ke bulan puasa. Di kebon weh. Ayo. Aduh, anet ininya. Yang emang bobogohan ge puasa teu batal. Lah, kecuali lamun bobogohan bari nyatu, karak batal. Aduh, hayang kieu euy dah. Seger euy. Alah, usaha euy puasa-puasa kieu keur mojok. Ngintip ah. Neng, dek nanya sesuatu ka jentong. Dek nanya naon? Kan sahurna keberangan we. Da itu neng kawin ka. Ngadain ngaulaan. Ah, bae dan euy, budak teh ngajak kawin. Bae we nadeun. Astagfirullah anjing. Keur puasa itu. Ah, sini ideng we ngajak kawin, kan urang teh sakola keneh. Ya kajeng meureun, kan ini keur pre sakolana. Ah, sabodo teuing ah, namanya kawin mah jeung domba. Emang orang salah ngomongnya, cuma ngajak kawin. Hai, jangan ini sarangan wae. Duh, bro, nyeri hati. Ah, situ jadi kawinnya. Oh, hari gini bisa nyaho. Nyalah, aing ngintip di tukang. Udah goblok. Siapa non ngajak kawin? Benarnya. Aduh, siapa goblok? Nyeri goblok situ. Terus kunaon sih ngajak kawin? Oh, nyari aing yang kawin sih. Nggak sih orang godin. Belum bisa godin wae, aing geus teh puasa. Ari ongko geus niat puasa. Tadi sih siapa bogohan? Docek lo. Yang geus itu teh godin. Ayo. Ayo. Nih garandeng sasi itu buat orang bersare ih. Astagfirullah itu sasi anu kesurupan. Astagfirullah antri. Di mana ieu nu tinggal aya nu di kitu? Ramah ketika itu. Antri sarantri. Ari manehna naonan goblok. Ah, sia cager. Mangkat tinggal makan. Mangkat ka mana ari maneh? Eta bulan puasa gara mangkat ka ditu ah maneh. Goblok marukana orang jurig ha. Maneh entri, lain jurig lain. Boloon nyalain lah. Mana cari kunaon? Ke dicaritakeun urang paribeuteng hayu dieu heula. Ayo teh. Hai mana kunaon ceurik? Carita tuh ka urang. Urang diajakan kawin ku kabogoh urang. Hah, kawin? Ai mana reuneuh? Ye, padu wae ngomong teh. Aduh. Terus kunaon sih ajak kawin? Nyawa atuh teh hidang lalaki teh. Ieu urang mah ngabejaan we nya ka maneh, mah teh sakola keneh tong kakawin, perjalanan maneh masih panjang. Urang malu kakawin ke nungguan geus digawe kawin. Tuh aya mah hayu urang ngabuburit tong galau wae. Yo, urang tri. Dah, mana ngira geus godin teh nya dah. Betul nggak sebut? Iya gue saya tenaga. Jadi ah. Cara ke mana? Bunuh diri. Saya belum mandi. Bodoh amat. Goblok dak. Carek naon, Mat? Rek modal. Rek bunuh diri tuh goblok. Ya, Mat, saya tong heureuy. Saya teh ngora keneh. Ah, sebelum teuing ah, aku tak bisa hidup tanpa dia. Nah, ini puncak. Turun lah. Ayo naon? Ya, bunuh diri mah ulah di dia, ngerakeun loba jelema. Jadi tuh Ayo.
Ya wae eta motor segala bana bocor deh. Sabar ke balik nih cepet deui. Satu heuh. Tur arek ka mana ieu euy? Biasa teh ngabuburit. Kok kunaon hiji deui eta sedih? Biasa teh keur galau. Galau kunaon atuh puasa-puasa kieu galau? Dih carita teh nya ambe maneh rada tenang. Heeh sok. Ieu teh cari heula. Iya teh, si Indri teh diajak kawin ku kabogohna. Tah kabogohna ngajak kawin teh padahal masih Indri teh masih sekolah kene. Jadi encan umur lah gitu, namun kawin mah jadi masa depannya masih panjang. Ayeuna kabogohna ditinggalkan ku si Indri. Oh gitu. Ari Indri teh masih boga rasa kene teh ka kabogohna. Ya aya kene teh rasa mah mantakan galawana mah. Ngantos atuh mending akur daripada puasa-puasa kieu mah teu baik. Lamun teu akur mah kumahanya Din, akur tong. Oh nyata mana kabogohna? Rek akur weh. Woi rek mana? Dih dasar budak. Satu teh rek nyusul babaturan nanya. Assalamualaikum. Salam. Wah Indri, tunggu. Pasrah, aing berdiri ah. Astagfirullah, Mak. Istighfar, Mak. Istighfar, ini teh bulan puasa. Coret teuing ah, aing pasrah. Aing pasrah. Goblok babaturan teh. Nah, anjing malah kabur. Punggung aing ah. Serah. Aya naon? Tuh, kabogoh mana rek bunuh diri. Ya bener. Ayo tuh bunuh diri, ayo putri. Ih, bisa buat alay, karelu. Woi, turun atuh, kesini oke tidang-idang. Teuing ah, orang bunuh diri. Please, Mat, orang ngomong baik-baik. Turun nah, ini kan dibayar dong baik. Turun nah. Turun ya. Mat, ulah waka kawin, engke we geus gede kawinna, ulah pasianya. Yang geus ajeun, tapi engke kawin nya. Tenang weh. Woi, puasa. Poho. Duh, burit-burit kieu. Geunaheun nya ngabuburit di sawah, jongjon. Jadi, kita nang cinta, begini gelis. Wah, gini enaknya. Calik heula ah. Coba di dia yang ngabaturan. Sampurkeun ah. Hai, Beb, kenaon? Buba beb. Emang maneh saurang? Oh, orang salila ieu dianggap naon, Beb? Dek emang maneh lain sasaurang kan? Beb, jongjon ya, arek moal. Arek moal naon? Ih, maneh gelo. Beb, orang rek ngomong ka teu? Ngomong naon ha? Orang yang kawin. Hah? Kawin? Kawin jeung saha? Ya jeung mana atuh sayang? Hah? Kawin jeung urang. Kawin we jeung entong. Gagal kawin ya. Oh, si anjing ucapan ke gua. Bisa we gaing goblok.